Masih kena sok musik teh. Oh sok mah gitu. Sok manglok sapunya. Oh sok ngantara di arah orang masuk dipiceun we. Tak angke mah di arahnya. Jang naon. Ibi teh butuh anya lumayan. Meureun ari aya lauk sapu mah di imah. Kan terjang batur sasapu bibi cara rape balik di sawah. Please bi nya eta emang ngaranna lauk sapu. Tapi da lauk sapu henteu bisa sasapu bi henteu. Komo nyapukeun tengah imah mah bisa sote sasapu dina jero akuarium. Teu bisa bi. Ya wae aja bi aing ya ampun teh. Ya cek orang mah kieu nya. Saran ya mah manawi ku bibi katampi. Pami bibi hoyong ringan pekerjaan rumah tangganya si Amang sina kawin deui. Ya guys ya, sina kawin deui minimal jeung 4 urang weh. Jadi bibi teh di imah teh aya 5 urang. Aya nu gegero, aya nu sasapu, aya anu menerkeun kenteng, aya anu naon. Pokona mah bibi jadi santuy di imah. Nya eta teh atuh payu si Amang mah urang daekeun. Terus ditawar-tawarkan ku bibi. Geus atuh. Itu kirim-kirim cai boga teh tinggal bibi aing. Batur makmum boga salaki anjir. Kawin deui teh. Ditawar-tawarkeun ieu mah. Kan alus teh nu daekeun ieu ka Amang aing. Bibi hungkul we merenya nu daek ka si Amang mah. Heeh geura. Jadi teh kapirepeunannya gigisik we eta teh. Nyaw-nyaw seman pertama geura. Keur gigisik. Heeh. Ini lila anjing gigisik. Ya wae ya anjir. Cak-cak hejo.